cing atuh laguna ulah eta wae hayang we gundul-gundul pacul cenah kan cirana Urang misana eta hungkul deuk euy. teu da asa ngewa tuh laguna teh gundul-gundul pacul we Naon atuh deuk da teu bisa urang deuk. udah ngobrol lah Ngobrol. ngobrol we lang Nyok lah ngobrolkeun ngobrol. anu eueuh atuh ieu lang budak teh kan aya ekstrakurikuler Hmm. berenang Hmm. di sekolahna kan wajib eta teh Ah, tah cek ente kumaha tah soal urang ngabahas ngojay we lang ngojay baheula teh urang kumaha ngojay teh lang kuleungeun yang ku suku sia ngojaya. ku awak lang es dengan aku jeung sepuh hungkul mau awakan paul sieun urang lagi Aya jadi kecuplakeun horor awakna eueuh heuh. ngeri eta mah Mun soal ekstrakurikuler budaknya renang. Ari cek urang mah urang rada kurang setuju deuk. nah satuju na kunaon tah Maksudna teh masalah biaya enggak kieu urang mah ningalina dina sisi kadang penempatannya tidak sesuai. Menurut urang ya, dina sisi berarti mana jaga CCTV di luhur dina sisi menurut urang. sudut pandang gitu atuh Sudut cing bener pandang. bahasa Indonesia na Sudut pandang urang kadang penempatannya kalau tidak orang rek make sesuai. bahasa Sunda make bahasa Indonesia lah Ente bahasa Indonesia, urang Sunda Sunda. Jadi nu jadi pertanyaan urang teh nya nu urang nyeun heran. Nah, pelajaran renang walaupun dibilangnya ekstrakurikuler, tapi kan kurel ekstrakurikuler. ler Heeh. Eta teh walaupun mungkin cuma sebulan sekali. Tapi nu urang heran teh naha ti budak kelas 1 SD geus aya gitu deug. Maksud urang budak kelas 1 SD diajar renang naon sih? ya bagus Palingnya nyawa cai. seenggaknya ada perkenalan dengan air Ente can pernah kenalan jeung cai. nama saya air nama saya alang gitu jadi kasarnya mungkin kan belajar renang itu kan penting ya Setuju. seenggaknya dia tuh bisa apa namanya saya ke bahasa Indonesia mah nya Geus bahasa Sunda we sia teh. bisi hiji waktu manehna keur ulin di sungai jeung baturanana kan bisi manehna lamun teu bisa ngojay kan paul kan Betul. bisi diteuleung tapi lamun bisa ngojay mah ya agama nyata lebih penting tapi kan aya ngojay mah nya kudu bisa kasarna mah kan dina agama ge kan laki-laki mah kan harus bisa memanah ya, mengendarai kuda. Ya, jeung deui berenang. Betul. Urang tidak menolak atau lain teu satuju soal renangna deuk. Nu maksud urang teh kenapa dari sekolah teh dari kelas 1 teh sudah ada ekstrakurikuler. Ayeuna mun bicara masalah efektif teh sih kan sagala lagi kudu dievaluasi meureun. Baheula mah urang teh bisa ngojay teh pas ke SD. Jeung deui baheula mah urang ngojay teh teu di sakola, tapi di walungan baheula mah. Sorangan. Henteu nya jeung baturan. Henteu maksudna aya nu ngajarkeun. Eueuh. Otodidak. Ada siapa masih sebangsa buyur, jadi Buyur siapa? Anak Bangkong. Nu can aya sukuan, tapi awak nama aya. Jadi kan mun urang baheula nya nu urang inget teh kan di sungai mah kan baheula mah ada sungai teh masih kene alus. Zaman baheula gitu mah masih kene bening itu. Dina hiji batu badak kan kajleng eta teh kan jero nya pedah ka bawah arus tapi jero jadi ngadeetan. Nah, jadi celum lupat deui gitu kan. Ku minang kikituan jadi urang jadi bisa ngojay lah.
harita anu disadu pan pernah jeung barudak ge. Ya kan? udah Disadu gitu jeung barudak. Henteu, ieu mah maksud urang teh kan urang mah tadi masalahna kan ekstrakurikuler anu diayakeun di sakola. Zaman urang harita ente inget teu urang mah mun teu salah kelas genep SD kakara aya teh. lu poho urang Urang mah ingetna Oh, kelas iya. genep SD. ya. Artinya mungkin ari kelas genep SD mah pertama dari sisi usia geus lumayan cukup manehna geus rada ngarti. Secara proporsi tubuh juga kan geus rada kuat. Secara pola pikir manehna ge geus bisa tahu mana nu bahaya, mana nu henteu. Ya kan? Tapi lamun bicara kelas 1 SD deuk menurut urang ya mah pribadinya manya sih soalna kieu deug masalah Maknya mah Indung Sidul. Induna Sidul. Maknya. Naha lamun aing hese ngobrol jeung sia teh euy. Sok aya we ieu na teh. Entak sih bener ngobrolnya atuh. Eh, Serius. Ayeuna budak kelas 1 SD ekstrakurikuler di tempatna teh jauh deuk kampung sawah. Nya. Jadi biasa kan lamun kitu mah menyewa satu tempat atau satu kolam renang yang mungkin sudah bekerja sama dengan pihak sekolah. Betul. Ya kan, bisa di booking segala macam. Ayeuna kabayang tuh ku ente ieu mah nu ku budak urang we nya anu dialami. Budak SD 2 kelas anggap aya 40 orang. Renang kabeh. Guru ngan hiji. Nah, biasana guru ge didampingi. Ya. Guru 2. Ngahandle budak 40 urang deuk. Pan aya SD makan sok aya si kolot-kolotna kan ngilu. Betul, tah milu teh nambah biaya. Ayeuna di satu sisi lamun urang kop budak hungkul anu renangna khawatir bisi ayana naon. Mau mungkin ke kuasa eta Ya guru. iya atuh ayeuna budak kelas 1 atuh keur meujeuhna beng ka ditu, beng ka dieu, loncat ka ditu, loncat ka dieu, iya kan? Nya ada juga bilatung. Nya kan budak kelas 1 teh apal juga kolecer. Wah, ayeuna nu ngajagaan ngan duaan deuk. Ya. Ya otomatis namana orang tua kan pasti aya rasa khawatir dong. Betul. Jadi milu. Nah ketika geus milu, biaya lagi muncul. Oh, jadi seorang tua nanti kudu mayar oge sarua. Iya, harus bayar lagi. Gitu deh. Maksud orang ya apakah seurgensi itu harus ekstrakurikuler berenang ini diadakan? Kadang orang berpikirnya kinya orang mah dari sisi orang tua anu melihatna boleh dong misalnya dievaluasi efektif atau henteu sih iya teh bener tuh menurut orang ayeuna lamun bicara renang itu penting ya bisa wae kan eta mah balik deui ka personalna masing-masing apakah dikursuskeun keur berenang Kursus renang berarti bukan dari sekolah. bukan dari sekolah karena menurut orang bisa malah lebih efektif anu kursus dibandingkan anu ekstrakurikuler renang. Setuju eta mah urang. Menurut orang. Setuju. Naon buktina budak urang ti kelas 1 nu gede nya nepi ayeuna geus SMP ya sayang. Ayah nggak pegang uang minta ke bunda di sana. Di sana sayang. Ditransfer aja pakai kiris. Tah, eta budak urang anu SD deuk. Aya budak urang di nu gede nu SMP. Nah, kok nggak mirip lah? Kita anak kandung. Mirip ka indung. Ka indung. Oke, alhamdulillah. Budak urang nu geus gede teu bisa renang. Padahal geus di SD teh geus Di SD kelas 1 teh geus milu ekstrakurikuler renang. Itu loh deh maksud orang teh. Berarti lain bakat meren. Nah, matak ge
tujuan ekstrakurikuler ieu teh buat apa? Apakah cuma having fun atau tadi pengenalan air atau naon gitu lah deh. Atau yang mandi we unggul Atau ya. hayang ulinan cai. Yang mandi itu. Iya kan? Menurut orang ya mah deuk. Iya. Iya, orangnya setuju sih. Menikahnya di jen kursusnya ulah ti pihak sekolah gitu nya. Aya ta kursus Menikahnya ganti olahragana lain renang tapi e-sport. Main ML, Mobile Legend, itu kan e-sport. heeh, da ayeuna ge keur rame eta teh. Mungkin non PUBG. Ya, nya eta mah terlepas nu pasti mah kan kuduna aya evaluasi menurut urang. Yes. Dari sudut pandang urang teh evaluasi apakah program anu dibuat ini teh efektif atau tidak. Gitu sih menurut urang mah. Nah, seandainya tidak efektif, kenapa harus dilanjutkan gitu loh. Iya, iya. Karena hanya menjadi tradisi saja. Bahkan anu lebih parah, lamun teu milu renang teu meunang nilai. Nah, urang teh nu jadi heran teh ieu teh dinilainya berdasarkan apa? Kehadiran berarti Nah, eta. berarti kan hanya berdasarkan kehadiran. Tapi kita banget ulah kerong-kerong gitu lah. Jadi orang nu protes bisa jadi kayak nyabok lah. Kerong-kerong, aduh. Heuh, nya kitulah ai Berarti urang mah. diganti mending keneh ulah ngojek tapi ngeueum we. Kurikulum ngeueum. Iya, ngeueum di Cimanggu, di nu Cipanas. Nah, orang tuana jadi bisa ngilu ngeueum lah. Jauh teuing geus ya. Nya. Bener Bang. Eta. Acan lamun renang teh naon? Nya caina teh ningan deug aya nu kiih di dinya. Eta. Paling teresep beuh. Lamun pas keur ngojay, aya nu kieu lah. Pan anu warna air seni mah kan ada beda. Ya kan rada-rada kumaha gitu kan. Beng gitunya. Air lamun kolam renang kan jernih saya nanya. Heeh. Nggak pakai kapori teh ya kan. Pas orang haita pernah orang teh pas kenyelam memakai kacamata kan. Lamun teu make kacamata mah kan ada buram lah nya tapi Nya. bisa tingali kan. Nya. Tah memakai kacamata kan jelas. Kan? Jelas. Bisa ningali ping-ping nya. Ping-pingnya pipi kosolangan gitu. Slum we. Ada set tinggali teh nya aya budak leutik ya apa tinggali jol pros Koneng. nya warna A gitu. Aduh ieu pasti kieu. Warnaan teh warna naon? Warna seni. Ya? Warna seni. Nya warna air seni teh warnana naon? Bisa lihat di Google lah. Tinggal di search we nya searchingnya di search di cicing teh lah. Warna air seni apa? Ya. Nah gitu. Jadi kan kadang-kadang jadi naonnya jadi tengenah kadang ngojay teh gitu kan. Tapi inget teh ente Naon itu? anu basa di sadu. Anu basa keur jeung barudak. Urang ente si Tero si Gopur si Jawa si Heru Heri teu salama. Anu urang Ulah keur makasih atuh cerita heula. kan caritana teh ngojay kan. Jol cara ricing dengan teu salah. Heeh. Ingat Heeh. si Jawa pang tukangna mun teu salah teh. Jauh ya. Berhubungan jeung tokai. Ya kan? Nu kadua teh teuing saha kan? Hayu cenah ngeueum da loba batu teh kan sakarieu bari diuk. Teu Jadi ngeueum ngeueum nanti ngan setengah dada kan bari sila atau naon bari diuk lah gitu aja. Dijawab pang tukangna di dieu teh teuing ente teuing sasi Gopur terus ai tekung silila anjir pas belah mana jol ngambang teh di gandeng. Anjing kita Ini pelampungnya. Ih. Nah, eta tah nu kurang ajar teh. Teh kakeran lang. Minum. Iya, terlalu mendramatisir ya. Astagfirullahaladzim. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemana yuk? Ya, ulah ngomong gede dah. Iya, ada aura mistis sepertinya di sini. Jadi ada yang hampir kerasukan ya. Ya kan? Tak eta deug balik deui ka masalah. Saha mana kan? Tulang. Lahir tahun? 83. Oh bener. Geus kolot aingnya 83. 10 tahun man.
Jadi tadi teh kumaha pas ngomongkeun ngomongkeun naon? Sesuatu teh ya muncul teh. renang. Hmm. Enggak saya mah skip we. Nya eta mun Nah, menurut orang iya, jadi mah. bagus nama mendingkennya dilimpahkan ke kursus lah renangnya. Iya. Dilimpahkan ke nu ekstrakurikuler gitu ya. Iya, menurut Mendingkennya basket ekstrakurikuler banyak atau olahraga lainnya banyak ya itu ge futsal. pasti kan pelajaran olahraga nama sudah ada Hmm. remodel basket main bola gitu mah kenapa saranana kan ada Hmm. di sekolah ge Tapi pasti ayeuna ge dipelajari. sekolah-sekolah itu sudah mulai membangun kolam renang sendiri Buh, sekarang. Ya, serius. serius di swasta pokoknya nggak semua yang membuat kolam renang sendiri. Jadi emang renang teh anak teh terutama cowok cewek teh ya wajib kudu bisa ngojay, penting soalnya. Kamu di Jepang mah ti TK keneh teh geus kudu bisa ngojay minimal mah ngambang. Oke. Ngambang. Jadi mereka diajarkan pada saat kalau Eta teh kursus atau lain memang di pihak pelajaran di sekolah. sekolah? Oh, Jadi pada ngambangnya jadi ngambang kali itu tah. Jadi mengajarkan biar mereka tuh tidak panik apabila mereka jatuh ke air atau misalnya dari kapal mungkin jatuh gimana lah gitu ya. Jadi dia tuh harus ngambang dan jangan panik. hmm. Nunggu sampai Berarti ada pelajarannya ngan ngambang hungkul. ngambang unggul. Dimulai TKT. Berarti orang Jepang ayeuna lamun dicai kararieu we bener. Karena ngambang ge kieu henteu berenang. Emang orang Jepang itu kan mereka kan dididik supaya tidak panik. Soalnya kan di sana kan banyak gempa ya kan. Hmm. Dari SD mereka dididik supaya kalau ada gempa teh gimana gitu kan jangan sampai panik gitu. Hmm. Itu riweuh lah ke sana mah kan. Gitu. Mantap ngelihat gempa-gempa di Jepang orang-orangnya bisa biasa gitu lah mau gempa teh cuek we. Tapi kan maneh nama pugu deg diajarna waktuna fasilitasna. Betul. Betul. Nah coba orang di dieu Mm. hiji kelas 40 orang acan Iya. digabung jeung sakola anu lain Mm. acan di naon anu pengunjung anu lain Jadi kasarna mah cai kolam teh nu asalna benih benih teh butek pedakul we oba jelema kadinya keluar teh jadi but. butek Jadi we hideung ya. gitu. Daki kami teh keluar ya. Aduh, ya paling gitu lah. Dan karena ge di pihak sekolah mah ya eta mah nya urang kumaha deui sebagai kolot mah da geus kudu nuturkeun Iya prosedur jeung kurikulum anu aya we. nya ari urang mah pasti soal kurikulum mah urang pasti nuturkeun tapi ya iya mah kan sudut pandang urang Curhatan kolot-kolot iya kolot-kolotnya. sudut sudut pandang urang terkait ekstrakurikuler yang menurut orang sih terlalu dini lah diterapkan ke Berarti mendingan pas SMP berarti ya manena bisa SMP. jaga terus Hmm. lebih intens ya Nah, kan. terus lagi kalau untuk anak-anak SMP kan mereka udah mulai baling ya. Hmm. Jadi kalau bisa mah ekstrakurikulernya berenang itu jangan disatukan. Untuk laki-laki ya laki-laki lah, kurang dijikeun jeung cewekna. Terus lagi kalau untuk ceweknya kan yang terutama yang muslim yang pakai hijab ya. Berarti harus dilatih juga sama guru yang perempuan. Geus ayeuna ge geus berjalan Oh gitu. ayeuna ge nu budak urang anu gede kadang lalaki heula jam sabaraha ke awewena ataupun Ya, sebaliknya gitu. tapi engke di sekolahan lain kelas lain teu nyaho Oh, deug tak jadi eta. anger we Angker we ya. nya eta da teu bisa saranana eueuh Iya, betul betul betul. iya kan saranana eueuh Soalnya urang kan di teh kolam renang itu kan auratunya sangat sangat terumbar lah kasarna ya teh bawa aurat pastilah laki-laki, bawa aurat perempuan gitu kan. nya Di pasti kolam sia renang teh kan aku malih lah kudu 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 baseuh baseuh. kudu baseuh Heeh. Tah makanya kan kalau untuk yang perempuan-perempuan yang hijab kan makanya teh eh hampir kebanyakan ya dia mah cuma hadir tapi nggak ikut berenang. Dan itu kan emang diperbolehkan sama gurunya gitu. Ada emang berhijab hmm. kan gitu. Jadi eta mah kan nu dihitungna kan kehadiran Kehadiran hungkul lampu. Tapi tetap kudu mah ya mah ya dan masuk ke lokasi renang betul. gitu. Aduh, jadi serius kieu ngobrol teh lang nih. Ya kali-kali orang ngobrol teh serius, ulah Aduh. heureuy wae sia teh. Udah aya orang Sunda mah da kudu aya banyolan lang.
Mun eueuh Banyolan teh jadi asa lain orang Sunda. Orang mana? Orang Vietnam. Vietnam kamu mau lawan misalnya kumpung kapi yung kapi. Lain. Cek urang geus ya bajolna da cek manehna mah normal eta Normal, teh. Heeh. Nggak ada yang serinya. Meninggalkan itu. Aduh, untung yang jadi ngomong yang kasbon itu. Itu mah maneh. Yang kasbon aja. Heeh, nya sila nya urang maneh minta kasbon deui lah. Can aya kebutuhan. Halus. Jadi memang orang sistemna teh nu aya di benak urang mah pokona teh urang nginjem ka ente teh investasi gitu deh. Gila, iya investasi belah mana sih teh? Kan memupuk modal, Si anjing. investasi. Jadi urang teh pokona aya ente urang nginjem eta teh investasi Jadi ngaranna. urang mah niatan nabung gitu ka maneh teh. Iya, Aduh, orang tengah hati teh naon gitu kan. Yeuh, nol, 20 tadi nanti geus kumaha. 20, 20 menit gitu. geus 20 menit urang ngocoblak jeung ente teh. Sakarek sakedeung, heuh. Nya, kangen berarti ente ka urang deug. Geus bae gitu teh. Geus salah. Geus dah. Asa Geus ya. kurang ger ya teh ja. Geus bae teh. Ya sudah tuh. Sok we udah nyanyi deui mah. Ya sudah, urang nyanyi Omat deui we. lagu nu teu pacul deui, nu lain mah. Teu bisa deug urang teh deug. Teh jam anyar ieu.